Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Wasta Irma Hermayanti ti PGMI IA ILM Suryalaya. Dina danget ieu simkuring bade ngarengsekeun sahiji pancen tugas nu ngeunaan sastra Sunda nyaeta sisindiran. Sisindiran nyaeta karya sastra wangun puisi atau ugeran nu diwangun ku cangkang sareng eusi sarta pada bait sareng pada lisan. Rupa-rupa sisindiran teh aya 3 rupa. Nu kahiji rarakitan, anu kadua paparikan, sareng anu katilu wawangsalan. Jalan-jalan ka Ciater, balikna meuli ka Baya. Lamun urang hayang pinter, hayu urang kuliah di Suryalaya. Meuli suuk ka Ciaah, hargana kacida moal aya. Geura daftar karuliah ka IA ILM Suryalaya. Tempat nyiar ilmu jeung diajar dikir nyaeta di Suryalaya. Tah, eta contoh sisindiran. Mung sakitu nu kapihatur mugi aya manfaatna. Hapunten bilih seueur aya lepatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.